Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinereng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci, parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinereng Islam. Shalawat jilareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in atba't tabi'in, al-mukarramun, para alimil ulama, para asatid, para rekan-rekan seperjuangan waktu di dieu, khususna umumna para rekan saantero, para tokoh masyarakat, para santri, wabil khusus pisan keluarga almarhum al-maghfurlah. Nudina kesempatan ieu alhamdulillah almarhum al-maghfurlah ngundang urang. Tina undangan almarhum tergerak hate urang ku bersihna meureun almarhum al-maghfurlah, jelema harayang ngadaruakeun kirim zikir cacak-cacak nu paehna Haji Pendi meureun dititahan ge jelema rembung lantaran di jero hatena karunggoni malulu. Sakadar nyaritakeun perbedaan loba tapi guru ge di Tasik, Garut, Bandung, Sukabumi, Serang, Pandeglang, tapi kadang-kadang geus diberenya hoge loba awaik-awaik, loba gangguan-gangguanana. Ieu hiji ciri urang boro-boro keur hirup geus maot ge rindu. Karinduan ieulah anu hese dijabarkeun, hese dicaritakeun, lantaran di mana bae urang aya selalu kabayang almarhum al-maghfurlah. Tanda meureun sakumaha tadi kabersihan hatena. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, nyaritakeun sebuah pondok pesantren berarti nyaritakeun sebuah pendidikan. Pendidikan anu dikelola ku para kiai, kerena meureun ulama, anu ngarajina ngaranna santri, intina berjuang neruskeun lalakon Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dengan julukan al-ulama warasatul anbiya. Lamun ulama warasatul anbiya berarti kiai-kiai nu aya di dieu teh ieu teh ahli waris Kangjeng. Tapi lamun urang disebut ahli waris bunga sugan we di akhirat teh urang aya tirkah. Geus amin we Ki Nurjaya nyaho bener nyaho teh. Maksudna beneran jadi ahli warisna apa henteu? Sebab Kangjeng Nabi mah ngembangkeun syariat anu tumpuanana wahyu Al-Qur'anul Karim, anu harita kazaliman bangsa munkarat kafir musyrikin anu ku Kangjeng Nabi dibabad habis. Kelenteng gereja-gereja ku Kangjeng Nabi dirubuh-rubuhkeun. Ialah parentahan Allah melalui Al-Qur'anul Karim. Teruskeun ku para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in datang ke tahun 2018 ulama warasatul anbiya model Ki Nurjaya ngadirikeun gereja. Tanda tangannya na jeung Ki Jamal teu beres Ki Jamal lumayan lah malnya yang sambeli Fortuner pontonereun eta si gara-gara mah jeung Ki Fudoli hancur jai atuh mana warasatul anbiya. Lamun Kangjeng Nabi ngalempeng-lempeng di zaman harita ulah aya nu belok-belok sehingga naon bae musyrikin yen gerakan teu akur jeung Al-Qur'an babad habis. Teu akur jeung Al-Qur'an rindes tarohanana nyawa perang berjuang Kangjeng Nabi melalui perang salila hirup Kangjeng Nabi teh lain leha-leha. Di Mekah geus puguh Kangjeng Nabi teh dihina dicaci maki nu ngaran diciduhan mah geus teu aneh bahkan rek dibunuh Kangjeng teh Allah ngainstruksikeun hijrah ka Madinah sugan teh di Madinah teh rek nyantai horenganan perang barang Ki Jamal balik dicaringin Ki Fudoli Ki Nurjaya ya Karim ganti mobilna sering biasa jadi berjuang kos gitu ya. Oh masalah sih Ji biasa bae sih oh masalah tuh kan atuh jebarisnya mah karitu sarua. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kebenaran orang hirup di Indonesia anu karuhun-karuhun urang baheula teh diseret, karuhun urang teh dibunuh, carita murtil, carita hijrah, carita disiksa ku Belanda masih terngiang-ngiang diceli urang teh. Alhamdulillah urang ayeuna merdeka berkat karuhun-karuhun urang, nikmat urang mengisi kemerdekaan di negeri tercinta Indonesia. Malah alhamdulillah segala kaistana eta ge salah satu kemajuan, salah satu keistimewaan bahwa ulama diterima di tengah-tengah negara Indonesia. Jaki Nurjaya ge meureun hayangeun diondang ka istanangan tadi teh atuh naon deuleueuna urang istana kanyana sapira mencitan sapi nya kitu ge loba anu henteu bener babelianana. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di zaman Belanda sebelum merdeka pesantren tetap jaya, pesantren tetap eksis. Kiai-kiai na diseret, kiai na dibunuh, kiai na dicaci dimaki, tetapi makin dicaci dimaki dibunuh, pesantren makin eksis sebab dititah teh berjual, ngalawan setan-setan, ngalawan kemungkaratan,
di zaman Belanda memeh merdeka, Masya Allah pesantren tetap eksis. Setelah merdeka leuwih eksis deui. Bermunculan pondok pesantren di berbagai provinsi datang ke ayeuna alhamdulillahirabbil alamin. Mun ditanya nu diperjuangkeun ku para kiai naon ayeuna, mun ditanya anu lelempangan ke pendopo naon nu diperjuangkeun, nu lelempangan ke provinsi naon nu diperjuangkeun, nu lelempangan ke istana nu diperjuangkeun teh naon. Nah iyalah urang masih kene himeng ketika orang ditanya nu diperjuangkeun ku ulama teh naon sih sabenerna. Jam merdeka geus, bupati jaya, gubernur ja jelas, presiden ja silih ganti. Nah ieu lamun Ki Nurjaya dipanggil ka istana nu diperjuangkeun teh naon? Jawab atuh Ji. Atuh jawab. Naon nu diperjuangkeun? Tuh. Masya Allah karim. Sakadang engkeuy-engkeuyan mun ditanya nu diperjuangkeun teh naon? Guru kula ayah Banjar. Guru kula alhamdulillah putra-putra ayah ketika masantren ka dieu almarhum almarhumah bau cunanya sabaraha tahun cenah di Banjar. Ulah nanya tahun bah lah pokona mah. Tamat pengen aya nu teu kacoret mah. Cak abah kunaon teh di ditu ngaji ka dieu di dieu geunang di ditu cek cenah. Atuh lain deui bah hayang neuleuh beungeut abah bae ih sia mah lalagaan kula jeung almarhum. Nah, ayah Banjar teh istimewa. Kemudian kabelah dia ke Mama Bakri sangat istimewa. Komo ka gentur ka keresek. Mama keresek mun urang kuari ngaju jamul jawame di Mama Syujai hadiahna ka Mama keresek. Urang ngaji ukudul juman syamsiah hadiahna ka Mama keresek. Mama Nahrawi teh lain lalagaan ojol ngaji jeung Mama Syatibi. Mama Syatibi boga ukudul juman, Mama keresek boga syamsiah. Tidinya ieu urang ojol lah ngaji duaan. Nu ieu ngawurukan syamsiah, nu ieu ngaji ukudul juman. Duanana jadi kiai ngebeledug di Jawa Barat. Ai Ki Nurjaya jeung Ki Jamal, jangan mau ojol Fortuner. Lain ojol ngaji mah geus bisa lah cenah mending ieu beda ya Karim. Urang nyaritakeun guru-guru urang di dieu di Sekong Masya Allah lamun ngobrol teu kaharti kula osok nelaah mun ngobrol teh ya Karim teu kaharti. Tapi lamun ngaji Masya Allah capetangna luar biasa. Be galak gap gelep gep. Tapi lamun ngobrol teu kaharti. Tapi kuari makin Jamal malah mun ngobrol capetang. Mun ngaji teu kaharti. Teu Ki Nurjaya mah leuwih tah mah. Ieu basa kadar nyaritakeun luar biasa guru-guru urang. Ulah malam Salasa sok ngaji ka Abuya jeung Ki Nur Hasan almarhum, Ki Subandi Ceret jeung Kiai hiji deui saksa mobil. Ulah harita dibere mobil ku almarhum Abah jeung paranti ngaji. Ngaji teh datang ka ditu teh Masya Allah luar biasa. Ngaji Bukhari, ngaji naon kitu ngaranna ukudul juman. Dicoret terus kadang-kadang surahna teh akur jeung nu dibaca. Buya mah nu dibaca eta surahna nya nama nyarekanan Haji Jamal. Eta kan eta Buya. Salah satu keistimewaan Abuya anu kula katangkep harita begitu kula zarah ka Gentur, kula masantren di Picung di Aang Baden. Aya Abuya kaler disebutna nya nama ngaharamkeun make cincin lantaran narik-narik kadaria. Pernah kula ngadatangan ngobrol ja akrab. Ai sakadar narik-narik kanaria mah meureun urusanana batin.
urusan haram urusan zohir pangjelas nyarekan ka kula teu terus tujuannya nama kolot kula budak teu terus akhirnya dek nanya ke abuya make cincin teh haram apa halal sih nu sabenerna malam Salasa harita abuya make cincin di dia opat haju nyurahna kikiran bae mun aya Haji Jamal dipentas sigana teh cincin gitulah ahli-ahli batin ngahukuman terhadap murid-murid aya urang rangkas ngaji meureun harita rada kaseleran ku urang Bogor rada ngaharamkeun speaker atuh sababaraha minggu surahna speaker beta abuya can kahartieun beureun ku kiai teh datang amarah ih jaman sababaraha kali ge teu kaharti bae ceuk taetalah ahli batin mah seperti kos kitu mun harita Ki Nurjaya milu ngaji jeung kula asana dicarekanan bae unggal minggu nyana ku abuy sebab ieu mah wajahna lain wajah kiai cek cenah ieu mah wajah kebo gitulah guru-guru urang kadieulah alhamdulillah sangat piawai kula sering lalagaan jeung almarhum sering heureuyan jeung almarhum lantaran meureun ngarasa bahwa kula pernah di Banjar kemudian almarhum atuh jeung abah sangat erat akrab anu luar biasa katawaduanana nu pohara akhirna sanajan kula kitu non budak tapi diajak lalagaan bae terkenanglah di hate ngaguru sanajan sakedeung pinuh ku katawaduan kapiawayan anu luar biasa. Nah iyalah hasil daripada kapiawayan katawaduan almarhum almaghfurlah jelema santri-santri terutama selalu rindu ka anjeunna jang kaca mata urang. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ketika orang nyaritakeun perjuangan para ulama hese orang berjuang di Indonesia yang mantep lantaran berbeda prinsip negara sekuler artina pisah antara agama jeung kahirupan negara-negara agama sementara orang anu neruskeun sepak terjang guru urang kabelah dituna Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita berjuang ngembangkeun syariat melalui Al-Qur'anul Karim nu ngahiji agama jeung nagara atuh datang ka iiraha ge moal kapanggih negara mah sekuler berpisah negara jeung agama lempang masing-masing geus perekonomian ge atuh disebutna kapitalis liberal lantaran metode meunang nyieun manusia kumaha ngeunahna manusia perekonomian kumaha ngeunahna manusia anu dihitung dengan sakadar untung rugi hungkul kabelah dieuna negara sekuler terpisah agama jeung negara sementara urang anu diaji ku urang mimiti sapina datang ka takrib riyad fatul muin fatul adam lain sebagainya ieu adalah syariat mutlak menang ti Al-Qur'anul Karim ngahiji agama jeung negara datang ka iraha deuk akur aja moal kajen ku kumaha geus bantak sakumaha tadi guru-guru urang lain teu paham ngan sanggeusna paham horenganan moal ungkulan daripada urang haju hihiberan teu paruguh mendingan cara ricing we khusus ubudiah we ka Gusti Allah. Gitulah sepak terjang guru-guru urang baik di wetan maupun di kulon sebab berbenturan ketika aya sesuatu anu ku urang rek diperjuangkeun pasti urang melalui negara perjuangan agama melalui negara saha anu endek ngabela urang DPR mana nu endek ngabela bupati mana nu endek ngabela gubernur mana nu endek ngabela sebab prinsipna anu berbeda lain berarti haju urang anti ka pamarentah lain berarti haju urang cul dog tinggal igel tetapi urang ukur urang mah urang sakikieuna nya namanya sakikituna geus atuh meureun mun di duniana beda di akhiratna ge beda
pastilah beda atuh pasti nyana mangke jeung Haji Pendi ka Kenca urang mah kakak tuh gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah diperjuangkan kumaha bae ge lain rek memperjuangkan agama lain rek memperjuangkan syariat lantaran putus perjuangan agama jeung syariat setelah ku urang diteliti jeung dikaji baca ku urang ngobrol urang telaah ku urang moal kapanggih datang ka kumaha oge geus sabaraha menteri nu talar Quran sabaraha gubernur talar Quran di DPR teh talalar Quran tetapi Quran tinggal Quran lantaran kandas eueuh nu rek memperjuangkeun agama di Indonesia hanya ieu nu memperjuangkeun agama innalillahi ibadan sayyidina Gusti Allah ngabogaan hamba-hamba anu hamba-hamba eta berbeda jeung nu sejen nya nama anu selalu diciptakeun ku Gusti Allah teh jang hadaman Allah anu diciptakeun ku Gusti Allah teh jang cinta ka Allah anu diciptakeun ku Gusti Allah teh jang bener-bener rindu ka Gusti Allah anu diciptakeun ku Gusti Allah teh jang tingalieun umat bahwa nyana adalah bener-bener memperjuangkan Allah di tengah-tengah jelema, tengah-tengah masyarakat, tengah-tengah negara anu keur teu memperjuangkan agama tapi cul bae ya Allah aya Kiai Haji Jamal memperjuangkan agama jeung Ki Fudoli unggal peuting beda-beda panggung sugan teh perjuangan agama horenganan ganti mobil masalah siji biasa bae sih Alhamdulillahirabbil alamin kusakitu ge geus luar biasa. Nah iyalah para jamaah jang sakadar gambaran. Jang sakadar gambaran oh gitu horenganan. Manta kaju Mama Bakri cicing, Ayah Banjar cicing, Mama Syatibi cicing. Abuya lain teu paham haju cicing. Di dieu almarhum almaghfurlah haju cicing. Abah almarhum teh keur mah aya tetesan-tetesan kenegaraan. Tapi haju kabelah dia na cicing haju ki Nurjaya ge cicing na mah odop saudara lain teu jaho nya seperti eta jang sekadar skema gambaran yuk urang berjuang melalui pondok pesantren pendidikan agama anu dilanjut ku para kiai-kiai anu terus tiba heula datang ka ayeuna encan pernah putus di Indonesia. Urang bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Nah lamun urang ngadengekeun tadi naon kitu ngaranna alunan suara Kiai Badus Salam mun tadi nyaho kitu mah duetkeun jeung Haji Pendi gula hayang nyaho duet kitu tah kumaha coba reaksina nyada di jalan ge geus ngomong bae we Badus Salam bejaan duetkeun cekulat teh lain diduetkeun adukeun habak suara eta sangat mendukung ketika urang maca Quran tambah ku makharijul huruf ditambah ku seni-senina geus jelas Kangjeng Nabi nitah abeh urang teh betah maca Quran teh urang ngadengekeun Kiai Badus Salam Kiai Rajib jeung nu sejenna abet teh betah coba ngadengeun si eta coba ya 5 menit bae asana pereup daratan mah aya nu ngeunaheun ngajina aya nu ngeunaheun cicingna nah isi mah ngeunaheun cicing para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ternyata lamun urang nyuk galur mapai tapak baheula aya hiji nabi ngaranna Kangjeng Nabi Daud alaihi salam. Kangjeng Nabi Daud teh diciptakeun ku Gusti Allah Masya Allah belasan tahun keneh geus berjuang ngalawan Raja Namrud perang Nabi eueuh nu teu perang kobe perang kitulah perjuangan agama urang kuari can pernah perang urang mah di mana diajak perang ge jauh daek nyaho teu jeung di mana daekna ge atuh pencana ge kan teu bisa atuh Ki Janapi ban geus kolot aya Ki Jundan nyaho bisa nyaho teu nah iya baheula mah santri-santri teh kapan tenar garagahna lantaran sanggeusna bisa gaji teh terus wiridan hizib kuari mah memeh bisa ngaji geus wiridan hizib jadi begitu balik lain magahan ngaji nah hikmat
Itu Ki Nurjaya pan magang ngaji henteu hikmat henteu. Kamat. Setengah-setengah. Tapi nu jelas bah ketika berangkat perang mah atuh ke aya bae muncul. Boh di Indonesia mah boro-boro perang merangan agama, merangan jahe gitu terus bae. Santri ge geus puluntang palantingnya geus. Nyawa taruhannya beuh pohara. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Kangjeng Nabi Daud teh diciptakeun ku Gusti Allah. Masya Allah nu paling istimewa suarana. Suara Kangjeng Nabi Daud malain lalagaan. Kafal maul jari anjiryani, ketika Kangjeng Nabi Daud macakeun Zabur, wa idza talautu zabura kafal maul jari anjiryani. Mun Kangjeng Nabi Daud macakeun kitab Zabur cai nu keur lempang ret eureun. Masya Allah. Wa taskuduhu buburya, angin keur ngagelebuk eureun. Masya Allah, eta ku suara Kangjeng Nabi Daud poharana lain lalagaan. Wa tuzillu at-tairu, manuk-manuk halali berngiuhan Kangjeng Nabi Daud diunggal-unggal tempat ku nikmat-nikmat ngadengekeun suara Kangjeng Nabi Daud. Wa tatuful wuhus fi mihrabi, eta manunggaran hewan-hewan ti mimiti jangkrik, simet, ucing, munding segala sapi geus ngeriung ngadengekeun suara Kangjeng Nabi Daud. Nikmat luar biasa, indah. Maka Kangjeng Nabi nyaritakeun engke urang di surga bakal dihibur ku suara Kangjeng Nabi Daud alaihi salam. Ieu urang bakal ka surga kabehan. Bakal lah manya pamarentah nu ka surga. Ya urang lah kecuali ieu hiji. Cantang tuh. Jadi urang teh dihibur cek Kangjeng Nabi ku suara Kangjeng Nabi Daud. Lantaran indahna pohara, masya Allah nikmat. Pokoknya malam menit kadengekeun suara Kangjeng Nabi Daud, lapar jadi sebeh, leles jadi gagah. Mun urang ngadengekeun suara Haji Pendi, sebeh lapar, dibalik urang kuat leles. Aya kitu tanya perwatakan jelema eta. Dibalik jasa itu Haji Jamal. Masya Allah ya Kangjeng Nabi Daud pohara. Diundang ku masyarakat Kangjeng Nabi Daud teh di samping ngadakwahkeun Zabur teh kaya ngadenge suara Kangjeng Nabi Daud alaihi salam. Ribuan manusia ketika Kangjeng Nabi Daud macakeun kitab Zabur. Disiapkeun tempat teh jang hewan-hewan, disiapkeun tempat teh jang kitu jin-jin, seluruh makhluk-makhluk ngadengekeun keindahan suara Kangjeng Nabi Daud alaihi salam. Nu modelna ketika selesai macakeun Zabur, masyarakat langsung tunduk maca 2 kalimat syahadat. Ialah maziah Kangjeng Nabi Daud alaihi salam. Tetapi ngaran manusia, tengah-tengah keistimewaan Kangjeng Nabi Daud alaihi salam. Begitu Kangjeng Nabi Daud macakeun surat Zabur, cai nu biasa eureun teu eureun. Manuk nu biasa halali bercaricing di luhur, ieu mah endahan ngararising berjauh. Kitu kene sato-sato hewan atuh tata dina ngeriung di Kangjeng Nabi Daud alaihi salam. Saat eta masya Allah hewan sing belecir teu daek ngadengekeun. Urang lamun nyaritakeun Imam Haram aya urang Garut Kiai Siroj jadi Imam Haram Mekah, masya Allah pernah nyana jadi imam, ruku sujud ruku deui makmum masih keneh nangtung keneh bae. Percis ki Soleh Banten. Jadi di Indonesia nu suarana bagus teh loba nu sabenerna nu dipasang di Mekah. Konon ayeuna aya deui nu terpilih insyaallah nu bakal jadi imam haram urang Indonesia.
kuari keur kompetisi di Bekah tina suara makharijul huruf lagam dan lain sebagainya tina 40 kori Indonesia aya hiji nu terpilih kuari keur digodog encan dimunculkeun ke bakal timbul jadi imam haram insyaallah. Ialah Raja Salman wayeuna turunan di mana? Turunan Ki Ahmad Khatib Syambas Kalimantan. Nah masih kena digodog ayeuna ge aya kekurangan saeutik deui mah tetapi geus lulus jadi nilaina kudu 90,100. Nah ieu nilaina 89 kurang hiji. Nah hai Ki Jamal nilaina teh nya nama teu kudu 100 menang 30 bae ge lulus tapi menang 3 doang teu lulus kudu diduetkeun jeung Ki Nurjaya di luhur kebo tapi ya Allah ya Rabb aya beta keistimewaan orang Indonesia insyaallah. Nah Kangjeng Nabi Daud ngahulang aya naon ieu cek Kangjeng Nabi Daud suara ieu keneh jelemana aing keneh aju diangkat Nabi ku Gusti diangkat Rasul ku Gusti kunaon ieu jadi kieu bacakeun deui ku Kangjeng Nabi Daud Masya Allah nu kamari mah cai teh sakadar teu eureun kuari mah kenceng teu daekeun ngadengekeun manuk kitu keneh satu hewan sing belecir teu daekeun ngadengekeun ajib heran Kangjeng Nabi Daud saminggu manehanana tadarru ka Gusti Allah tahazzun wa tahassur ya Allah ya Rabb aya naon ieu teh terus Kangjeng Nabi Daud macakeun deui lain makin mantap tetapi makin ditaringgalkeun jelema geus teu darekeun ngadengekeun nu tadina diondang nyana ku masyarakat ku ari mah geus eueuh nu ngondang nu tadina ketika nyana macakeun masyarakat ya Allah ngeunaheunana ari mah Daud jedeg maca Zabur mah baca bae kula balik heula percis ku saji pede mah maca nyana pernah terjadi mah maca nu boga imah lagi indit atuh pan parahnya sapantawa biasana mah kan mustame doang nu indit ieu nu boga imah lagi indit geus teu ngurusan tah mah geus teu ngurusan parah nah aya naon tu terjadi akhirna badehanana ceurik ka Gusti Allah cerik terus ka Gusti Allah Kangjeng Nabi Daud alaihi salam suara ieu keneh jelemana ieu keneh zaburna ieu keneh dibaca seperti kitu tetapi kok berbeda atarhamu ya Rabb apakah Gusti henteu nyaah teu welas pangeran cek Kangjeng Nabi kasrota bukai loba ceurik abdi nying ceurikan kunaon jeung kunaon bertanya-tanya Kangjeng Nabi Daud teh tapi can dijawab bae ku Gusti Allah teh nanya deui ka Gusti Allah can dijawab nanya deui ketika Gusti Allah ngajawab hei Daud boro-boro pangkat maneh aing nyiptakeun Adam di sorga manusia nu pertama ku aing diistimewakeun sagala rupa sorga jang Adam setelah eta keung nyana sorangan diciptakeun ku aing pamajikanana nikmati ku maneh ta sorga jeung pamajikan maneh asal ulah maksiat sia ka aing cek Gusti Allah ketika Kangjeng Nabi Adam menikmati segala rupa di sorga digodalah ku setan maksiatlah menurut zohirna Kangjeng Nabi Adam Kangjeng Nabi Adam dikutuk ku Gusti Allah turun sia Adam keluar sia ti sorga Adam bawa pamajikan sia ulah mawa sahlaipun pakaian sorga lain milik maneh mahkota sorga tenden di sorga maneh turun ke hadap sataranjang sebab maneh geus teu nurut ka aing cak Gusti Allah turunlah Kangjeng Nabi Adam tah Daud Adam nu sakitu istimewana turun atuh komo sia Kangjeng Nabi Adam ngahulang mantak horeganan suara teh suara bae makrod mah makrod bae ilmu mah ilmu bae maziah mah maziah bae ketika orang boga salah ka Gusti Allah teh saeutik horeganan boro-boro kakarak ustad
boro-boro kakara kiai dikiaikeun ge nyaho benernya henteu Kiai Haji Nurjaya, Ustad Haji Jamal, Ustad Bajingan Fudoli, tambahnya nama 2 jeung bajingan. Eta kakara Ustad Kiai sakitu geus jadi mama ge. Masya Allah karim maziah tinggal maziah sinar ilmu dicabut ku Gusti Allah. Eueuhna naonan sakumaha tadi majelis sakitu gedena pasantren sakitu agrengna tetapi maziah dicabut ku Gusti Allah percis kos dicabutna maziah suara nu aya di Kangjeng Nabi Daud alaihi salam. Langsung Kangjeng Nabi Daud ceuri ka Gusti Allah, cek Gusti Allah maneh kunaon inget ka kaulangan sakadar inget hungkul teu inget kada dosa jeung kasalahan anjeun. Aing mah teu kudu diinget-inget, geus sia inget bae. Komo aing teu diinget ge aing mah inget bae ka sia. Tuh Gusti Allah ge geus pohara ka Kangjeng Nabi Daud, ingetkeun dosa nu terjadi di diri maneh supaya maneh bisa tobat ka kaula. Sinar ilmu jeung maziah wahyu bakal dikembalikeun deui ka anjeun wahai Daud. Ieu teh si horeng meureunanan jang urang. Sepira urang ai Kangjeng Nabi Daud mah nabi babari meureun tobatna. Tetapi ketika orang ningali di saantero Garut, Tasikmalaya, Bandung, Cirebon, Masya Allah loba kiai anu istimewa ditaringgalkeun ku santrina encan introspeksi diri aya naon sih di dirina jelemana nyana keneh ilmuna istimewa jeung teu kumaha tetapi kok embungeun sih jelema ngaistifadah kana ilmuna teu hayangeun ngadengekeun. Nah iyalah meureun di jerona aya sesuatu anu Allah bendueun tinggal orang introspeksi. Lamun mamaca datang ka ditinggalkeun ku pribumina berarti kan eta kudu introspeksi nu sebenarnya aya naon sih di dirina. Jam maca nama eta kata keneh nu dibacana atuh kutub robani wal arifus somadani tapi pan Masya Allah meureun hanan tuan seh ngamuk meureun tuan seh ngamuk. Iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sekedar jang gambaran kade suara anu bagus di Kangjeng Nabi Daud nu dicabut keistimewaan Kangjeng Nabi Adam anu Kangjeng Nabi Adam diturunkeun. Kemudian loba buya jeung mama-mama komo kakara kiai jeung ustad mah anu dicabut ku Gusti Allah maziahna encan kukumaha tinggal introspeksi diri aya naon di diri urang maka urang cari coba teangan coba naon kasalahan-kasalahan urang aya dokterna dicoba urang datang ka dokter anu bisa nganyahokeun sebab kula bagi kula kadang-kadang hayang seri kadang-kadang kaget kadang-kadang mah jib kumaha kaajibanana baheula di zaman Gus Dur selalu nyahueun bae kemudian kuari ka Habib Lutfi naon bae nu terjadi kadang-kadang nyahueun ieu aneh ka Habib Lutfi ziarah ka Maroko ketika datang ka Maroko salat di lapangan tiris anu luar biasa begitu salat aya jelema janggotan make calana baju sakieu make calana sih milu salat tapi sarakaat nyana miluna aju geussan nyana senyum bae ka hareup kunaon Habib Lutfi nyahoeun saha anu bebeja tah ka ditu bahwa aya nu milu salat sarakaat siapa itu aneh tah Habib Lutfi ketika kula ngimpi aya sesuatu impian meunang 2 poe manehanana nyaritakeun kiucing ngimpi anu kok bisa nyahu Masya Allah karim ketika di Madinah kamari terjadi kula di raudhah kemudian di raudhah aya anu ngawal askar tiluan kemudian sholat titah sadaekna ku askar beres ka hotel Habib Lutfi kula datang acan ka hotel nyana geus telepon tahu enggak itu askar siapa yang ngawal saya bisa nyahuan gitu nah iyalah meureun aya ahlina nu nyahueun karena kasalahan urang mun dicaritakeun tentang nyahona luar biasa nyana mah kuari atuh lelempangan ka mamana ge masalah sebab hatena geus teu rubah keur carita-caritakeun lain hiji meureun di Indonesia meureun aya sababaraha
anu model-model kos kitu na ieu urang besi boga kasalahan-kasalahan nu tadina boga kanikmatan ibadah kok tiba-tiba jadi henteu nu tadina bisa giat urang hudang ti peuting kok jadi henteu nu tadina urang maca kitab jadi ngeunaheun tadina kok kuari jadi belet nu tadina urang teu pati resep kana awewe ku kuari resep oh ini mah biasa tah mah watek tah mah oh masalah tah mah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sebagai gambaran sebab ieu teh ya ngan urang nu memperjuangkeun agama hartina urang teh kelas-kelas salafi nu sejen ngan sakadar caritaanana hungkul agama teh kabelah ditunang geus lain agama sakumaha skemana tadi gambaran kekandasan berjuang di Indonesia lantaran berbeda prinsip antara urang anu nyekelan salafi nu bener-bener urang memurnikeun syariat Al-Qur'anul Karim lalagaan ge lah lumayan gitu ke jamalnya kitu urang lalagaan we heulanan tapi lumayan urang aya di koridor eta dibanding jeung batur nu geus ngalengkahna luar daripada koridor eta tinggal urang diperbaiki besi aya kekurangan-kekurangan kejanggalan-kejanggalan lain berarti haju urang silih tujah urang silih beresan silih rapihan silih nasehatan abeh urang mararaju kabehan sebab iyalah urang anu nyekelan syariat iyalah urang nu memperjuangkeun syariat di Sabang sampai Merauke salafi luar biasa mun kukula dijabarkeun kiai-kiai anu ceramah di Jawa Timur ceramah di Jawa Tengah kiai ceramah anu di Jawa Barat kiai ka salafi anu sebagian geus eueuh sebagian masih aya keneh na ieu perjuanganna anu luar biasa jeung menarik nu sabenerna mah nah lamun diperbandingkeun perjuangan-perjuangan jeung kejahatan-kejahatan urang kuari inggis lantaran kainggisanana urang kan kuari keur dijajah lamun baheula dijajah melalui senjata kuari dijajah urang melalui politik urang kuari geus teu bisa kukumaha lantaran politik urang dijajah ku kafir ekonomi urang dijajah budaya urang dijajah geus nyana berhasil menjajah urang di bidang ekonomi bidang politik bidang hukum bidang budaya urang makan jalan di tempat sementara birokrasi terus kumanehana diopenan ganti presiden ganti menteri ganti presiden nyana makin menjadi penjajahanana urang terlena jeung teu nyaho geus datang ka mana perjuangan nyana menjajah urang perjuangan urang geus datang ka mana urang kan teu nyaho kaya lah sakitu geus urang mah urang bae sakikieuna urang mah nu penting urang gabehan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Terakhir urang cinta jasa ka almarhum almaghfurlah yu urang doakeun abeh doana babalik ka urang mudah-mudahan guru urang dihampura sakabeh dosana dilegakeun di kuburanana dicaangkeun di kuburanana dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah tur anjeunna ngadoakeun ka urang mudah-mudahan urang disinaran ku Allah melalui doa almarhum almaghfurlah sehingga kesalahan-kesalahan urang bisa dileungitkeun ku Gusti Allah jadi cerdas otak urang cerdas dina ilmu cerdas dina ibadah kablah dituna mah urang jadi ma'rifatullah wa rasuluh amin ya rabbal alamin guru-guru urang di dieu khususna urang doakeun mudah-mudahan dibere tawakal jeung kasabaran tur kakuatan sehingga eueuh deui di Kabupaten Tangerang dik masantrenkeun ka mana iwal ti ka dieu jang Fatul Muin mah nu sejen-sejen ge aya sarua mudah-mudahan urang doakeun pada kararuat deui. Nah jeung mudah-mudahan nunggu skala luar ti pondok pesantren mana bae urang doakeun mudah-mudahan mabruk ilmu-ilmuna bisa ngembangkeun ilmu-ilmu syariat ilmu agama aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala sakitu pihatur teu simkuring hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana urang silih doakeun kula ngadoakeun kula doakeun atuh ieu rewang-rewang kula nu mantak wani ge Kaki Nurjaya atuh Kaki Toib sakini Ki Jamal sering kapanggih komo atuh Ki Fudoli mah mah geus jadi alo kula kemudian atuh malam Salasa kaparanggih bae ieu mah nu ieu mah Ki Wahab sagala Ki Zainuddin Ki Badu Salam malam Jumat gitu keneh padahal mah diulah-ulah Ki Wahab geus teu kudu ngaji ka kula jeung mah kolot jeung lah teu barasa bara lengkah deui nya mah kan tapi ngaji keneh bae
jeung sajabana sagala kiator jeung nu sejeuna geus meureunan urang kualibat sakali deui urang ulah aya suuzon ulah aya pesimis urang silih rojong silih doakeun jeung urang silih pihanean sakitu wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in ya Allah ya rabbal alamin Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jinabah wa la taj'alhu mutashabbihan alaina fanattabi'al hawa Allahumma ihdina siratal mustaqim Allahumma ihdina siratal mustaqim Allahumma ihdina siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم